Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wadud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud, wassababil a'zami likulli mawjud, afdali kulli abin وافضل كل مولود صاحب الكرام والجود وصاحب الشفاعة العظمى ولواء الحمد عن الأسماء ومقام المحمود وعلى آله وصحبه إلى يوم موعود. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما أبتلهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji sinaran syukur rahmi urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinaran salamna mugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'u tabi'atna, tuluy dugikakeun urang sadayana salaku ummatna, muga-muga kenging syafaatul ummati mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul karam, kersana Bapak pengatur waktu penata acara anu kesim abdi dipika hormat, oge anu kesim abdi dipika hormat, pimpinan pesantren Riyadul Mutafikirin kersana akang sakaluargi anu sangat-sangat kesim abdi dipika hormat kalayan dimuliakan ku Allah. Oge anu kesim abdi dipika hormat santriyin mewah santriat anu nampak hadir dina ieu tempat, anu pamudah-mudahan rilungan urang sadayana masing janten amal soleh sampai rezeki di poe kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu mulia, sadaajana sim abdi jelaskeun kana cariosan. Sim abdi bade nyuhunkeun heula dihapunten tina antawis dosa berdosa ageng sinaring alitna kumaha kinten-kintena. Alhamdulillah kanggo timbal walati sim abdi moal kantos disuhunkeun deui seja pisan ngahapunten ka sadayana. Hadirin anu mulia, sim abdi dina ieu waktos bade nyandak tema sabar. Naon ari sabar teh? Sabar nyaeta nahan diri tina naon eta teh? Tina anu dipikahayang jeung anu henteu dipikahayang ku urang. Sabar eta lain cicing, tapi sadar bahwa segala sesuatu geus aya anu ngaturna. Tugas urang mah hanya ikhtiar, di mana hasil akhirna teu sesuai urang sabar. Kunaon make kudu sabar? Innama yufas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sabab ganjaran sabar eta eueuh batasna. Artina di mana urang masih keneh sabar mah ganjaranana teh ngocor we terus ka urang. Nya aya saperhiji kitu ari sabar. As-sabru salasatun. Ari sabar eta aya 3. Nu kahiji nyaeta as-sabru 'alal musibah, sabar tina musibah. Kumaha ari sabar tina musibah teh? Saur Gusti Allah, alladzina idza asabathum musibah, di mana aranjeun kabeh menang musibah, qalu mangka ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai urang mah menang musibah teh boro-boro ngucapkeun inna lillahi nya. Kalakahkeun ngaras gula we nya. Padahal mah urang teh kudu bunga hibere musibah teh sabab saur Kangjeng Nabi
Innallaha idza ahabba qauman abtalahu. Ciri Gusti Allah nya akan hiji kaum teh nyaeta dipasihan musibah. Emeh naon? Emeh urang bisa sabar, emeh urang bisa leuwih deukeut jeung Gusti Allah. Nu mantap lamun urang meunang musibah, pek deuketan ku urang Gusti Allah anu gaduh musibahna. Atuh abdi menang Gusti, musibah oge menang Gusti. Atuh mangawe nyangakeun sadayana ka Gusti. Jeung deui jelema anu sabar tina musibah mah moal rugi. Sabab Gusti Allah bakal nuliskeun ka eta si jalma 300 derajat. Anu mana tiap-tiap derajatna teh sapertikeun antara langit jeung bumi dina pada jauhna. Masya Allah. Tuluy nu kadua sabar teh as-sabru ala taat, sabar tina taat. Sapertikeun ayeuna urang kerja di santri ngaji, sedangkan saur Syekh Zarmuji dina ta'limul ta'lim moal hasil ilmu angin kudu waktu anu lila. Sedangkan urang moal bisa lamun teu dibarengan jeung sabar. Sabar urang nalika ngapalkeun hese timu. Sabar urang teh nalika ningali batur ngaji geus barisa ari urang masih keneh dina al-kalamu. Kan bae dan ke oge bakal bisa bakal kapangi ulah ieu mah saeutik-saeutik eureun bae kitu ngajina ulahnya cing sabar urang teh da kabeh oge butuh proses cik karacak ninggang batu laun-laun jadi lego mantap nya anu kulila-lila mah nya anu hese ge bakal bisa sok sanajan urang mah bodoh tak lamun urang bisa nyabaran kana eta taat lain hasil ilmu hungkul urang teh tapi jeung pahala sabarna nyaeta Gusti Allah bakal nuliskeun ka eta si jalma 600 derajat anu mana tiap-tiap derajatna teh sapertikeun antara langit anu pangluhurna tepi ka bumi anu 7 anu panghandapna. Apakah aya anu leuwih luhur derajatna tibatan eta? Aya. Anu katiluna nyaeta as-sabru alal maksiat, sabar tina maksiat. Kunaon make disebut pangluhurna derajat? Sabab non maksiat eta aya di mana-mana. Jeung cocok deui jeung hawa nafsu urang. Gibah teh nya, ngabohong teh, zina teh, apan eta teh maksiat, tapi urang ngelakukeunana asal lain dosanya. Nya, eta teh karena urang teh geus biasa, jeung geus guyub deui komo gibah mah nya, leres teh? Leres. Tah, lamun urang bisa nyabaran kana eta maksiat, Gusti Allah bakal nuliskeun ka eta si jalma 800 derajat. Anu mana tiap-tiap derajatna teh sapertikeun antara arasy anu urang teh nyaho teh tepi ka jero bumi. Gede teh. Hayang teh urang gaduh ganjaran seperti itu. Tah mantakan urang kudu sabar, jauhan maksiat. Sing ingat Gusti Allah ningalikeun ka urang setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan mah Gusti Allah apaleun kana kerteg hate urang. Apan urang teh hayang akhir anu indah, hayang akhir anu bahagia. Sedengkeun deui anu paling indahna iwati lebet ka surgana Gusti Allah. Tah ieu kesempatan urang jadikeun naon anu Gusti Allah titipkeun ka urang jadi ladang urang tina musibahna, tina taatna, oge tina maksiatna jadikeun sabab urang lebet ka surga. Ucara tadi teh sabar. Sabar innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah deukeut jeung jalmi anu sabar. Jadi kesimpulanana sabar teh aya 3. Sabar tina musibah, sabar tina taat, jeung sabar tina maksiat. Tah lamun urang bisa nyabaran kanu 3 eta, insyaallah urang bakal lebet ka surga. Surga aden mamina atuh pamudah-mudahan
urang sadayana masih kalabatkeun jalmi-jalmi anu sabar angin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu bae anu bapih hatur